Si mangsa aing bakal baca loba duit itu kabeli omongan sia kabeli tingalikeun we tanah belah karer dijieun lapang futsal ku aing lapang futsal ku maneh urusnya siap naon maneh ngomong naon bieu nya wa siap tong gitu ngelewe ka aing mah kolot tempong ke orang beunghar ge beunghar ning belum tipes siapa ngomong deh laku aneh caci terus sopan jeung beas peureum di ditu